ditinggalkeun ka warung. Ngagoler deui wae. Kita bebenah imah oge mane ulungan pisan ka kolot teh ya Allah. Ditinggalkeun ka warung teh ngarumuk deui wae jiga toko dapur. Aduh, naon deui sih mah, ngabut wae atuh aduh buntu pandangan ah. Banyak geus baru buntu di buntu deui ya kedeung mah tenang mah kedeung ge urang bebenah mah kedeung mah terus mah. Aduh. Tebokeun eta. Ngedul mah teh mau buka puasa mau diberena naon tah. Aduh, mah atuh bebenah ieu ge pambi teh tos mah bebenah meung ya. Bang benggrong galeng ayeuna teh bebenah deui, ngolok-olok ongkos ieu mah bebenaheun ieu mah Oke siap mak, dibenahan ku Jon pokoknya namanya beres mak kumbah naon ke pokoknya ngapel ke beres mak tenang mak istirahat ya mak mama istirahat soalnya mama aduh kalunya bisa kecapean teh Jon anu gawean mak bukan mak aduh Heuh atuh gawean. Si bener teh gaweanna si bersih. mak mun mah ya garek mama mun galak-galak teuing bisa ngalih ke emosi galak mama ih galak teuing garek mak oh makan kukumbah nulungan emak karunya besi orot awakna capek teuing si orot maun orot mah capek-capek teuing adat-adatan we paut tamburan naik mati mak kudu loba sabar mak kieu ku Jon ge bantuan ban Jon ge kieu ge najan sang ngedul lagi Jon mah ya bageuna mak ini kudu dipaksa ge Gawe dengan guru wae. Geus we gawean atuh tah. Nu di dinya kumbahan nu aya. heeh iki nu di damelan mah tuh tingali mengkilat kuat tiga DJ oh Jon teh atuh mayan benangan mah teu disalah mah leuleus soalna mah kalibutan mah aduh ieu teh majeunna mah ieu teh lalu teu takna kudu lalauna gaweanna mah make loba sabar ulah makan wae bisi ke asam urat naon ke urat asem ke sawet asem dina naik kabeh ka luhur lapan mak beres mah kubahaneun mak Jon teh atuh mah Jon Kowel beres oke ki acan mah cetek mah beusi mah kita naon deui heug teuing mah Jon mah kesemangat-semangatna mah beres pokona mah Jon Ayeuna mah gerejuk neang ngajeng bukaeun kedeung dege magrib. Mohon mah gedeung mah Mane kan puasa. Buru tadi tuh. Yang 8 ieu mah Sing seepeun manten. Hama. Bakso ieu 8 ieu. Ya, duitna jeung geus bukaeun. Mah kita 10.000 mah. Makinan 60.000 ngejebean ke gang gambar lagi tuh. Tenari mah main angkupan maramun mah kabeh teh mah. Kumaha naon we sabisa etana sama nangna eta? Mobil. Beli imah. Mama. Astagfirullahaladzim juga induk ketik. Aing mah. Buruan ini sarek magrib tuh. Tuh. Itu magrib dulu isi teh eta tuh. Sup. Naon deui si Jon ayo wae atuh. Bukan ieu. Oh, iya aku enggak ada susu banget. Buruan balik teuing. Nanti magrib tuh. Siap mah. Sabar. Dagang. Pereh heula tuh ayeuna sapoe mah encok kubu ieu leungit. Asal lucu amat dagang goreng. Atuh pan kumaha go gorengan ja banyak ngais budak. Goreng. Yuk ngais budak. Sih bisa jadi encok eta. Terus iraha dagang deui atuh. Banyak tuh. Ieu isukan lah nya isukan nya. Isukan teh jam Atuh berapa? ulah wakada non jeung gorengan wae atuh jeung naon we heula atuh. Atuh jeung naon we ulah maka gorengan wae. Neangan gorengan wae neangan palusan. Enak jeung bener kata-kata.
sih bener tapi Atuh neangan teh moal poe teh gorengan we moal poe. tujuannya Alusan tuh minyak kandung gitunya. Tuh dehnya. Kayak isukan deui nya mesen. Mana encok teh nanti dagang goreng di sabanya ke dede, sabanya gitu tah. Bari ngais budak. Oh, udah kali oke dah. Gitu malah. Yang kalau sana mah malalat dagang mah nya. Coba heula coba Jung. Coba dagang. Teuing tah teuing. Ubah sotong gorengan. Loba tukang gorengan mah nang kekewe nu ngeunah mah urang nya. Kis keras gitu ngeunah jadina. Udah kayak kabaran dieu nya. Kayak kabaran nya WA di WA nya. Nya. Oh, ada nya. Amang heula. Ya. Nah, mana sih lu? Nah, ya gorengan nama gorengan tapi eueuh Aduh. Mana sih? Pingsan juga keluar setelah tadi. Kemana sih, Mak? Suka nempel Naon sih mak makan wae? Jauh di indung. Menglaras wae. Ieu gorengan, ieu mah nih. Tatali di tangan kitu ka dieu suka nyelap na ember suka ngeueum Ieu gorengan tatali teh meuli gorengan enak malah eueuh. Ulah sareng magih kudu bentuk mah ieu mah. Hayu geura siapkeun heula we. Tah siapkeun piringna, caina ge tadi tuh. Mohon mak. Si mama ampun teuing Di taulaan kolos, sorangan karunya, sorangan dosa, berarti ngalawan teuing Semangat nih. Iya, cai si mah yang buka karunya soalnya ya. Si mah geus teu kuat. Si emang jauh ge ieu geus tinggal amu ge mah si teh kan kalwa-kalwa keneh wae si mah teh ngumpul teh bikin teh jiga balecong ih. Mak atuh geus kalwa atuh mak. Ye gorengna yeung ngeh buka oge ieu deung di bedung ieu 2 menit deui ih. Si mak aduh. Mak. Benar si mak ye. Hayu tuh geura buka. Geus ngeducan. Gedeng deui gedeng di bedung teh deui maka raos mah nyonya bedung mah nyerep. Belum mah ya gorengan sakikeuna mah kayaknya teu dagang. Dagang cenah encok leungeunna. Ngai bayi ngai anakna di payung gitu tuh. Ieu saya we mah nya mah yang mimpi tah. Tapi mah mimpinya jauh di Ceucik si jalan deuk Gapura jauh mah gang gonjon ka mah. Da anta buka ieu geus. Ampun, wae. Geus ini teh kajian teh. Penting mah aya ieu. Can bedug oge mah teh sabaran ke nungguan bedug heula. Ini tidak koba sumacok, sumacok tidak koba kan geudeung mah atuh pangulangnya cuma kikian hungkul mah cuma nempo. Sabar, kita deui deui bedug. Ya nyaman teh bedug tereng mah 2 menit lagi juga ican ajan ieu tuh. Hongan ieu teh ieu sang di. Ieu sabar. Sabar. Mari kan sabar eta hareupeun ka mah sabar nyantok deui. Mama pan ieu mah jaga-jaga. Mama pinternya. Yang geus bedug tinggal langsung Mama pinternya pembelaan. Mama hayo juga jaksa. Wah, kedeung mama ka ieu soek. Gila ajana euy. Caman ajan ieu. Ya, bisa kena buka. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sok ayeuna mah geura mah. Mah sok ka urang mah. Ngadoa heula ieu langsung daang wae kebiasaan. Gila mah kebiasaan di baheula mah emang. Mun ngadoa heula ayeuna.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumpu wa bika mantu wa ala rizqika afdhalu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sok mangga bang dilajenkeun mah. Buru sok. Sok atuh sok tadi aja. Tanya hayu mah tah make sok dina tah. Ka ieu mah kumbageus soalna soalna tanpa kaki. Ngomong wae maneh mah urung geus buka. Atuh bener mah aduh. Ah ya hayu. Ah gorengan mah. Enggak apa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macok. Ah, iya. Kalau kan buka sadayana buka. Bangsa dia mah. Lanjut. Pas udah video panggil. Kurang tanya tuh bang. Keke we main nama. Panyawa cina encok Allah ngagibah wae bulan puasa. Mungkin batur wae. Ngan dahar masih bener tah. Iya mah patah mah dari kapan di jalan. Bang satu kan kadang ngancain mah ceriani mah buatanna ngeunah we mah crispy. Heeh. Ciane mah hebatnya. Gorengan teh baru jeung ngais budak. Budak wae woman sama mah. Heeh. Untung kalau Asa saekeun mamna. Kereta raweh hayo. Bagus tuh mak. Mumpung sehat keneh awak. Mak. Doakeun bapak sing teri uwi. Amin. Kenapa? Loh, lebih sana. Jangan lebih. Oh, bapak teh gawena jauh tuh. Makanya sing doakeun sing buru-buru tari uwi. Apa lebaran, mak? Lebaran ieu teh. Beli baju, beli emak, dia beli nya zakat naon ke pan aing geus balik pan jong-jong mak. Jong-jong ka bapak sono. Nah, bilang saya saekeun eta bener. Kalau nang nyantai tuh mak, itu jangan salah gitu. Mana mak, itu mak tadi kajadiana. Ini ulah ngomong wae. Ih, Atuh ya mak, mau wae. Amalin mak. Juga kemana tuh mak? Beli jauh-jauh mak Ici. Beli karunya mak Ici mah geus kolot. Heuh, yang sekolah mah. Tadi saluran udah aku tadi. Poho mah teh atuh ah. Mana sih gara-gara lagi wae jadi mah pipilueun. Apa kumaha kolotna mah nya. Kumaha kolotna. Nya. Itu kolotan ge ngobal mah. Udah bisa gerak ke masjid kayak itu. Kabeureuyan cai bieu mah. Ah, mama ieu lah istirahat heula nya. Capek mah si urang teh. Capek naon mah? Capek sare atuh nya capek barang gawe. Oh, santai. Oh, atuh mah istirahat mah ieu mah jangan benahan mah. Nah, ampun emak teh. Bukan emak teh bener-bener. Karunya di sorangan gitu juga. Lama. Aduh. Tidak mah caranya mah. Emang kudu taraweh. Kamu persenan. Nah, kamu kan mah taraweh mah sunat tapi kudu dilakonan. Nama jor mah nurut ke nama pasti balik kita. Warna buka mata buka mah betul ke pinuh tinggal enak sholat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum berat amat ieu mah. Justru bapak di kana ieu. Cak bapak teh mah. Bismillah. Assalamualaikum ma. Alhamdulillah. Ma.